aing bisa ngesikeun hodam ya. Ngaran aing teh disebutkeun bae ieu nya padahal aing ge hayang apal atuh hodam aing teh naon ieu. Wah, gering. Sebutkeun ngaran aing. Kunaon sih didinya? Iya nukur viral teh ya, cek hodam cenah tuh. Alah. Itu patut atuh maneh mah. Urang yang dicek tapi teu di bejaan-bejaan ieu kalau kanu sijeun wae. Nu kitu patut bila lajoan. Kumaha gitu? Cep kodam mah tuh urang genan bisa apal kodam maneh mah. Heuh naon sok jurig bejaan. Kodam maneh mah lentah. Naon maksud jurig sia? Layan lentah ka aing. Goblok. Lentah-lentah naon maksudna sia ka aing? Heeh lentah. Di pos ronda nempel, di dieu nempel, iragaweun atuh sia. Yang kene aing hodam lentah jurig daripada sia tah hodam meri. Awek-wek wae cungurna. Goblok pisan. Aing kabeda-beda teh hirup tak salah ribu bes umur-umur ya. Resek pisanan duit teh. Biasalah kitu lain teh. Teh aing mah. No. Geblek aing ruas. Geblek mini reumas santet aing. Capek. Buka baturan juga kopet gitu. Jing, aing kuat ka impikeun hayang kodam ieu. Tuh, cing buah kitu nya mun aing boga kodam teh. Mana sih ya? Uwe. Minta duit aing. Buat yo. Buat. Buat yo. Aya. Buat. Waduh deui sia mah. Ieu pan aya siang waduh ka aing. Di aing kunaon eta? Ai sia kunaon eta? Curi kitu. Dipalak ku si Apin. Cing wani-wani eta budak. Malah ka di aing. Geus sia cicing dia disampeurkeun ku aing ayeuna zamana cabokan hade ku aing gablok. Di aing ge palak eueul ku aing make ieu. Tempatnya di mana nya? Tempatnya di mana tadi? Itu di Jalan Kangser. Oh. Mana di anjing zamana teh? Oh, tengah deuleu ku aing diimpes mun kapanggih. Itu anjing kuda teh. Anu dirasa eta jama.
Cing, si panjang ya urusannya. Ampura, Vin, ampuranya, ampura lo, ampura. Enggak sih mabuk mana tadi, ampura. Tadi kalau emosi. Enggak sudah. Dong, Dio. Cing, mana ya tadi nu nyeri? Nyeri teh eta yang neula aing. Teu da aing boga hodam atuh moal nyeri sakitu mah tuh. Wow. Hayang urang ge hodam kitu euy. Hayang maneh Heeh. boga duit teu. Sabaraha duit kitu? 3 juta kurang diatur ayeuna. Ari nawar teh nya. Ngadi nu kitu ditawar. Oh sok lah, aya duit mah gampang. Ayo, ayeuna ka ditu langsung. Ayo atuh. Patahun ieu sia, musungil kieu sia mah. Tuh. Guru aing. Yuk. Aya naon maneh kani, ha? Iya babi, hayong ieu hodam. Kesian hodam bah. Sok duitna asupkeun ka dieu. Keun. Ada nawar teh nya. Nyara. Punten lah. Nawar sia. Punten. Aing arek ka ieu teh kieu heuh. Kieu lah. Ngani goblok. Aing tengah doa sia kau. Ayo we kasubak. Asam barwang, asam barwing. Asam di gunung dalam di laut paru seru. Asam bang, asam bing, asam bawon. Hau. Tuh. Aing rasain nabrak. Eta hodam asup pada di sia. Yang ngayakin kena supaya lebih paten. Sia kudu sembuh ku aing. Mati. Disembur geuningan. Tolong ngomong. Siap ya. Panas. Aduh, panas. Aduh. Kunaon eta lempang jadi kitu? Aing asa gagah di asupan hodam mah. Aing kurang saeutik ieu tambahan ya aing anjing. Tambahan anjing. Anjing, sia teh ngomong-ngomong geuning anjing. Anjing. Sebentar lagi. Ayo dong. Aku kurang sedikit lagi. Kebenaran sia aya datang. Anjing. Ayo Makanya layanan. Iya tong menisieun pan aing boga hodam. Sunting ku mah burung kitu. Bahan moal anjing sia. Kekuatan uang rakyat. Siapa jadi buaya? Anjing. Dia jadi buaya. Anjing, Kang. Maha mana tuh bisa jadi jalma deui gawat tuh. Gawat, jadi jalma deui maneh. Nah, ini kumaha? Tulungan pin aing itu bisa balik deui. Kumaha ieu? Atuh urang sampeukeun heula dukunanya. Ujung sabarkeun. Naik tuh. Aduh. Beh, anjing naon sia? Aduh. Aduh. Apa nyai menang duit pamer tambah bagian sia. Ieu nya sia. Lain beh, lain kitu. Aduh, si Kei eta kumaha tuh bisa jadi jalma deui. Aing teh poho euy. Baheula teh aing teh ngasaukur bisa ngasupkeun hodam hungkur, ali ngaluarkeun teu bisa aing teh. No.